warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ma? Ayeuna urang ye parantos dugi kana waktosna. Tangtosna dina acara Bentang Pilihan Bentang Urang Balarea. Oke we ayeuna sapengkeureut mah Mang Pele. Leres. Para pamilon. Mohon para peserta tapi para pamilon anu gareulis anu karasep. Aya 10 dah. Laras pisan aya 10. Aya 10 mun tangtosna pangenten moal lolos sadaya nama dina dan ieu nya. Moal lolos sadaya pasti. Aya lolos sadaya mah ira harek aya yeuna. Piraku jantan juara sadaya nanya. Tah kitu kumaha mah. Urang ngobrol-ngobrol lah. Iya ke para pamilon. Kumaha Mang Pele mah teh acan beger sok karada gempeur mayunan istri teh. Neng, oke para aden-aden sadayana kumaha sumanget tos siap? Siap. Dog yang mayang palebah deui. Kompak sekali deui mah, sekali deui. Siap? Siap. Pemirsa Laras pisan. kumaha ku itu ulah ka mana-mana maganya ulah sakseni ta ieu. Mohon para pamilon anu baris tempur. Tempur. Mohon. Jadi aduh kahebatan. Mohon tangtosna pa saya suanten. Mohon sanes pakiat-kiat peureup di dieu mah sanes pamardu umur de suanten. Sanes balap karung. Sanes ieu mah. Mohon talares kitu. Mohon. Sate acan mah atuh sareng Mang Pele. Mohon. Ya kumaha kitu ngajajah para peserta pamilon. Laras. Ka lantai 3. Mohon. Toh ka mana-mana. Mohon. Urang sakseni we ku sadayana. Tetap di BP. BP. Bentang Pilihan Bentang Urang Balarea. Ayo. Allah jagjag ya jagjag. Semangat. Siap. Benar ya, siap tempur. Oke, cing semangat peserta kaji. Saha jenenganna saha? Deni Deni teh papanjangna ka dituna? aya. Naon? Kade bisi Deni Rusmana. Gede jeung Deni teh diurus ku bapana kade. Oke, siap. Lagi di mana, Adik? Di Banjaran. Wih. Salomurnya Sang Terika. Sareng sangka dia. Sareng rencangan. Oh, teu sareng ibu bapak. Teu sareng. Serius pengalamannya. Amin. Cingan nyanyi naon beureun nyanyi naon? Beureun nyanyi naon? Tarik napas heula rupina Terika. Hegak ya ngahegak. Deg-degan teh? Nanjak. Lumayan. Entong. Sekali napas? Nyantai. Nyantai. Margi kamu masa depan orangnya. Doakeun ku Pak Haji. Nah, dijieun ke Pak Haji. Sok, beureun nyanyi naon? Beureun nyanyi naon? Pati lalaki. Sok. Cobi saku masuk nada dasarna. Hiji raga ngababatang di handapeun mega malang ditandasa di kakaya kateleungesan kateleungesan. Bukan lagi. Cingan. Namanya kan warna calung. Warna calung. Lagu sanes anu rada-rada ngepop. Sok bade lagu naon? Cik rada ngepop. Ngalang Layung mangga. Lagu saya teh? Lagu sa? Kang Henny Restu. Sok. Cobi. Ih, idolananya. Sok sakumaha? Kang juga ada dasar. Hujan kirimut masehandamis rembana citangis sumagruk hate ngalengis. Tah, udah. Iyalah penyanyi, udah penyanyi. Warna numbutkeun Terika ya, warnanya sudah warna penyanyi, tapi memang masih ngiblat ke salah satu idola. Gitu ya. Di Bentang Pilihan ngahaja hoyong milari bakat-bakat anyar anu warna tersendiri. Mudah-mudahan ngalakungan ajang ieu tiasa di naon namina teh di rautan ya. Di rautan deui kira-kira ini ka mana ya nu janten ciri khasna. Tapi secara keseluruhan menurut Terika layak ada di panggung ini. Alhamdulillah. Menurut Haji Dudik ya, margi penilaian juri kayaknya, ya juri nu nilai. Janten kada ijati diri sendiri ya, janten mana suara AA, mana gaya AA. Kanggo masa depan anak gitu nya. Dan niru boleh suanten, tapi kada aya ciri khas.
Semohon. Ah, ti Kang Haji gitunya. Coba cenah ti Ayi. Anu parantos diuniakeun ti awal. Neme ngupingkeun ari lagu soanten sae pisan. Tapi kedah di emutan teh anu nu diuningakeun ti kawit. Neme di mimiti ti barang panggih pamit teu ngeuh mah teu ka kuping, teu jelas. Artikulasi. Artikulasi harus diperhatikan ya. Eta nu kedah diemutkeun ya. Gitu. Dan udahlah abdi mah kumaha Pak Kodos ya teh? Ya sudahlah. Deni Ya, wilujeng. Ya wilujeng Den. Alhamdulillah. Tapi Den, Diteruskan ke babak kieu, salajengna ya. Kedah dirobahnya. Nuhun. Cirias Deni kedah aya. Nuhun. Lagu silakan, tapi kedah aya jati dirinya. harus lebih bagus Lebih dari bagus yang dari sekarang. dari ya. itu sekarang. Sini Ya. karena Sudah punya modal. Ini nih sudah modalnya udah bagus, tinggal di saya. Sukses ya. Sampai ketemu di babak selanjutnya. Alhamdulillah. Aduh, emak ngerasa bangga cu. Alhamdulillah. Sukses. Sareng saka di Aden. Sekarang ya rancangan sahabat sejati. Uningakeun ka pemirsa KTP. Lalas. Nuhun Deni. Mangga didoakeun ku emak. Dah kasep. Soknya. Sok atuh. Pamilon anu kadua tapi peserta anu kadua mangga kapiatur sareng neng saya sareng neng sa roh neng selfie disarangan ku saha wae ka dieu Sarang sakulawargi. oh sakulawargi aya ieu selaku naonna ieu oh iya ramana ieu sareng sana oh mamana aduh tuh nya sasalaman asal lebaran kieu teh tah kitu neng alhamdulillah panginten neng selfie ngiringan pasang giri nu janten pangharapan neng selfie naon Hoyong jantan artis gitu. oh janten artis janten penyanyi sanes hoyong ka Bali nya Sanes. oh gitu Ya mudah-mudahan we kanggo kapayuna neng selfie janten jalmi anu sukses Amin. anu tiasa ngangkat harkat darajat anu janten ibu ramana bangsa negara katut agamana. Assalamualaikum. Terus saya teh selfie di mana? Pengalengan ayeuna di mana? Di dia. Di dieu. Kantos ngiringin festival. Di mana? Di Sumedang. Oh, tiasa Nembang. Pop Sunda maksana. Pop Sunda. Oh, Pop Sunda. Oh. Badai nyanyi naon cantik. Daun iris. Ah, Ada daun iris? tradisi. Oh iya sok. Titip dedeh moal burung di pisono. Hati kuring moal benang di bobodo. Daun hiris. Ari kapungkur tiasa ngawit Tiasa peserta ngawitan. ke SMKI. Otodidak. Otodidak. Ibu penyanyi sanes juru kawi, bapak, aki, nini Saya termasuk ngawin di papa. Asa emut kapungkur ya iya asa lagu lawas pisan Ari ieu mah mah. pamit telepat, ieu mah memang lagu tradisi, lagu dina Jaipongan Si Eneng lagu Pop Sunda. Kumargi ieu memang kompetisina pop Sunda, lagu pop Sunda naon? Anu kinten-kinten Kinten-kinten, pede ieu. Aya nu apal teh. Nu apal pop Sunda anu. Nganggo mic. Oh, Mike. Ayeuna apa? Cobi. Papatong. Papatong. Nu di sawah teh apa papatong teh? Cobi. Cobi. Sok urang papatong hiberkeun. Dibarkeun heula. Sok. Cobi kira nyokeun cobi dek. Cobi nadana. Di apa ya? nadana. Berang maju ka lemur papatong nu koneng untuk narika. Bisa kadang nah dasarnya nyaman tuh. Nyaman teh? Dah. Diri tarik deui. Tarik deui. Lungsurkeun Kang. Berang. Berang maju ka lemur
masih. Ah, di coba. Maju. Rasa. Papatong nukoneng entep narega. Ras. Titeh mainnya soanten memang aya bahan, tapi rupina surti mah perlu pengolahan yang waktunya lebih lama. Ya, masih harus diolah lagi suara untuk dina pop Sunda. Kanggo dina pop Sunda memang sadaya lagi kedah teras belajar ulah hariwang, ulah putus harapan. Nah, Kang Haji upami ya mental sih namanya. Mental buating suanten mah sae di bumi nama. Di bumi nama. Mungkin iya ya orang-orang mungkin iya. Jantan upami sakedikna neng tadi kekiraan teh mainnya eta pengalaman penyanyi. Jantan orang jadi penyanyi teh aya jengkal mungkinnya. Jadi kelas sabar kedah orang ulah sampai putus gitu nengnya proses gitu di kanjeng nilai mah sae gitu tapi masih kene aya anu teu acan merenah. Kang Haji anu teh mah ieu gaduh harapannya kersa janten ibu guruna tuh langsung gayanya kan teu naroskeun jadi bahana teh sae maksad teh gitu saknaon sanesku teh mah nu sanes oge pasti tong teh mah Kang Haji ge sanes Pasti Teh Rika mah masih teu acan kagambar warnanya masih ngegantung lah ya. Cingan aya lagu naon deui anu tiasa? Cik Laguna anu beat anu ngepop ada ngepop oke anu neng apa Ari cobi taksi. Kala musikan. Badai ngulas sakedik tadi teu disebutkeun ari warna mah tos aya bakat. Tapi yang namanya menjadi jadi itu harus ada proses. Teu aya langsung bahan jadi. Kedah dirautan, kedah diseketan, kedah diasah. espresso wae. Sanes, paminta karatan sami sebentar lagi kedah diasah. Yusua masih kene panjang kene kapayuna panjang kene lalakon. Tong siening. Perjalanan karir masih kena tiasa diolah. Ya nama Kanggo Teh Rika ulah putus asa tapi rupina teu acan rezeki. Karena ini bentang pilihan, jadi orang-orang yang terpilih sementara yang di sini dipilih. Jadi sini cantik. Teruskan belajar. Jangan putus sampai di sini karena bahan masih ada. Dari Dewan Juri juga tadi sudah dibilang bahwa jam terbang yang akan mengasah kualitas. Dengan berat hati mohon maaf, salam untuk keluarga ya. Iya, kami mendoakan untuk kedepannya ya lebih sukses lagi. Salam ke orang Pangalengan. Iya. Kumaha geulis? Aduh, gagal emangnya. Geulis sakatipi. Emang ieu bentang pilihan salah nama kedah aya nu dipilih. Emang ieu ge sae neng ieu tanya. Neng sana teh? Neng Selfie Cynthia. Neng Selfie Silvia. Namanya saur Dewan Juri kumaha cenah? Saurna kedah di asa deui. Oh, samohon. Kumaha tah? Neng ngaraos sedih atau kumaha? Ngaraos sedih oge sih ngaraos mu masih semangat tuh gitu. Semangat geulisnya. Pido ati mah masih kenes gede harapan neng mah masih kena anom. Pemirsa. Dah anaknya pido anak ti mah kau kapayuna ulah jantan aku mah ketik alit mana kanggo nengnya. Dah gitu. Mangga. Ya.
warga KTP namanya mah pamilon anu kadua. Kanggo salajengna pamilon anu katilu. Alhamdulillah sareng saya Neng. Oh, sareng Neng Nur, pangkeun Mang Pele. Masih bujangan insyaallah. Disarangan ku saha? Oh. Pun bibi sareng bibi. Mangga cobi pi urang ka dieu. Oh iya bibi nanya. Neng Nur teh kumaha sadinitna sok gogorowokan, sok kumaha, sok kasurupan gitu. Dugi ka ayeuna ngiring pasanggiri nyanyi teh. Nya sok latihan di bumi, oge sok manggung-manggung ka tiap daerah mana. Anu janten pangharapan Neng Nur naon pangna ngiring pasanggiri dina acara bentang pilihan ieu. Panginten kahiji ngembangkeun bakat, kaduana hoyong ngembangkeun orang tua. Alhamdulillah panginten harapanana alhamdulillah mulia pisan. Mudah-mudahan naon rupi cita-citana aya pangijabah Allah Subhanahu wa taala panginten. Rupina sakitu mohon. Hai. Sareng saha? Sarang keluarga Di mana? Tinggal di mana? di Balendah. Gloria. Keke. Gloria. Namina Nurbaida. Namina saha? Nurbaeda. Abi sareng saha? Sareng Gloria. Oh, Keluarga sarang. Nurbaida. Oh, sareng keluarga. Ada nyanyi naon gelis? Badai nyanyi dengdeuleun. Dengdeuleun. Oh, sok lagu Kang Yayan. Cik dar. Waktu melidkeun tetepan bet bengbat kulawana anu menteng rasku kawi Kira mic taikeun cobi. Cik. Cobi Neng. Namangsa waktu melidkeun tetepan bet bengbat kulawana anu menteng Lagu nu lainna nu sanes-sanesna. mangsa kadede nu maneh mejehna meupeun ku teu disangka geuningan anjeun megat motong tali tresna. Ya, tas. Ieu teh di dieuna kantos ngiringan pupuh. Cenah. Cobi cik, pupuh naon anu Sinom. Cobi dites sinom. Harata pada nerangan harti pada nyararungsi. Abah sakedik ieu. Mohon. Ajekeun suanten urangnya. Janten warnana tinggal artikulasi mungkul nih. mungkin kan di laguna nu rame atuh. Tah, cek cobi. Lagu anu Cik anu ngebeat nu artikulasina nih nya. upbeat Cik ya. naonnya lagu Terika tah. lagu Terika Rujak cuka. apa rujak cuka? Apa rujak karedok? Bu? Badai rujak boy karedok. Karedok. Pada rujak. Rujak Sok. apa badan sih? Cobi rujak cuka. Nah, diiringi ku Diiringi sama. musik-musik. Cakap. Abdi nya. Karena dari awal tadi ngong laguna sudah lagu anu slow, laguna lagu yang memang pop Sunda, namanya pop Sunda melankolis ya. Jantan memang kacanak, seringnya memang lagu-laguna melankolis ya. Otomatis kedah tiasa nyanyi di beat anu apa ya? Variatif gitu ya. Nusanesna. Di beat nusanesna. Pami secara keseluruhan warna mah tos kengeng ini sudah punya modal sebagai penyanyi, sudah punya gitu. Hanya belum terlihat arahna ka mana nih. Ya itu. Masih kena ngawi teh ya ngawi ya gitu, masih rasa masih jauh. Terus naonnya gitu teh autisnya kumaha. Jadi lawan nyanyi teh tertib tapi
mengorbankan syair yang berikutnya gitu tanya tadi yang lebet. Tahu pertimbangan juri-juri yang lainnya seperti kumaha mangga? Iya. Sok sering manggung. Biasanya di panggung mas tara segala seueur nu diemutan. Tara. Asal der. Azadar we itu teh. Komo saweran Sawera. Tah urang mah tina pasang giri mah tong kitu teuing gitu kan kedah angga kedah diperhatoskeun soanten penampilan urang segala rupina. Teh maya lebih condongna kieu soantena masih mun ieu mah mun nyimpen sora temanya Tacan kaluar. Tacan raos nyimpen soantena can merenah gitu. Ya masih harus tetap diolah. Ya nanti mungkin Etika ngaji mah emang emang saya gitu. Ya saya Sae. abdi mah kamu ayeuna mah punten we. Gitu. Ada etika ngaji mah tinggal sekedik deui lah. Sering main ning. Sering main mudah-mudahan cuma tinu rasa mungkul teh acan tapi ari soanten mah sae. Etika ngaji we nya. Sae katampi cuman tinu artikulasi tinu segala rupina duka ari tadi UID kan ngrika. Di Audi gong nanya. Gongna. No, yes ya. Yeah. No, yes. Yes, saya yes. Teh Rika sangat menghargai dengan dengan suatu perjuangan gitu. Karena awal menjadi bintang tuh harus berjuang dari nol. Tapi walau ngimpen naon. Ngimpen naon. Ngimpen naon. Tadi dua heula teh. Salat dua heula teh. Salat duha. Ngimpen naon abdi Ngimpen naon. Insya Allah dengan berjalannya waktu lewat panggung ini, kalau aku sih yes lolos. Selamat ya. Milik satu rumah. Masih banyak yang dilewati ya sebelum nanti ke Tapi harus final. tetap latihan. Diolah. Terutama lagu-lagu yang beat ya. Ulang playback, ulang tinggal. Selamat keluarga ya. Oke. Neng Nur, kumaha damang ucu? Kumaha? Deg-degan sieun teu lolos, pengen teu lolos. Alhamdulillah. Nuhun, Neng Nur, Nur Baidah nya. Nur Baidah. Ti bale endah. Pamilon anu kaopat. Mangga pamilon anu kaopat mohon. Alhamdulillah. Aduh geulis pisan ieu. Mohon ya sareng neng saha? Yusi. Sareng neng Yusi. Mau sehatnya neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah tangto sehatnya nu tiasa ngiringan oge. Neng Yusi di mana? Di Gunung Batu. Di Gunung Batu. Tuh, disarangan ku saha? Pun Bapak. Oh, mohon mangga tuara mana Kak? Dia aduh. Alhamdulillah mohon. Tuang Putra mohon, Tuang Putra. Tiasa nyanyina ti Irah tah. Ti ngawitan dilahirkeun kitu atawa. Mohon. Di usia bade SMP lah. Oh, gitu. Ti ngawitan lebet ka SMP nya terus mulai pengennya terus katawis pengennya anu janten pangharapan neng ngiring pasang diri. Naon tah? Ngembangin bakat aja. Oh, ngembangkeun bakat, ngelestarikeun kebudayaan Sunda. Laras pisan. Oke, panten Bapak, panginten mohon pidu anak. Kumaha nu janten pangharapan Bapak kanu janten Tuang Putra. Ya pokoknya mah cing giat lah istilahna belajar Sunda ngomong cing semangat. Hai, assalamualaikum. Ini mah hijabers ya. Di mana neng teh? Di Gunung Batu. Gunung Batu. Aduh, Ulu meni tebihnya. Sareng saha ka dieu? Sarang pun Bapak. Pun bapak keluarganya. Nyalira. Nyalira mohon. nyalira ka dia nak? Sarang pun Bapak. Pun Bapak. Nyalira. Oh, supaya teh nyalira. Sugan teh bapana 2. Ya sakedap nami teh sa? Yusi. Yusi Rindiawati. Iya. Anak pertama apa bungsu? Anak bungsu. Bungsu. Ya. Oh. Sekolah di mana? Di SMA Negeri 6 Bandung. Negeri 6 Bandung. Ya. Ada nyanyi naon? Badai nyanyi lagu Teh Rika. Oh, CM teh teh. Lagu naon neng? Mega Hideung. Mega Hideung. Cimata Cinta. Cimata Cinta meureun Tah kitu. Mega. Mega Hideung.
mega hideung Sarangan heula. nu alung semu. Teruskan, teruskan. Langit angkeun hideung tayung beras Oke, sip. Ya, profesi yang lain bisa dikembangkan itu ya. Titeh Maya rupina, aduh lebar pisan Kang. Manglebarkeun teh kieu Gelis sudah ya. punya bahan. Aduh, Teh Maya istri dah yang ningali wae kitu nya da kanu gelis oge sami sirik malah mah kitu. Komo pameget panginten ke eta anugerah ya yang harus kita manfaatkan. Selain itu kan selain fisik kita suara kan ini dina lomba pausuna panginten swanten urang. Ari Teh Maya mangga bade ngewa bade kukumaha ka Teh Maya mangga lebar mah Tapi lebar lebih kumaha nyaah. nyaah teh Lebihnya. kieu. Rupina Teh Maya maparin waktos kanggo tiasa ngolah deui swanten nya teknik-teknikna teras lagu-laguna oge lagu beat kumaha, lagu anu melo kumaha, nyanakeun lagu teh nya. Ya tapi terus ini ya asah potensi ya cantik. Dengan berat hati kita bertiga mengatakan belum ya teu acan ya. Terus aja apresiasi lagu-lagu pop Sunda ya. Ya hapunten ya gelis ya, hapunten ya. Ini kenang-kenangan ya. Siapa tahu ini jadi motivasi di kala sukses, nanti ini jadi kenangan manis ya. Golis kumaha damang coba lagi nah tuh sawios merdeka ya si Neng merah putih. Pemirsa AKTP takut gitu negerinya aya anu lolos aya oge anu gagal. Neng tadi na perkawis gagal naon namanya sahur dewan juri kurang teknik nyanyi. oh masih belajar sareng belajar pentingnya tak gitu dupi ka desa Rama Putra sareng pasahe teh Pawawan ulah ngajantenkeun alit mana kanggo Neng kanggo putranya janten ieu ngageuing ti pihak AKTP maupun ti para juri sadayana supados menyemangati belajar nuhun pisan Neng nuhun pisannya didoakeun ku emak Pawawan nuhun pisan hatur nuhun mangga mangga wilujeng nuhun nama jeung peserta anu kalima mangga linggih selamat datang maksudna teh linggih teh kumaha dari mana ini dari mana Medan. oh Medan Horas oh pun Medan Melayu jadi teu make urasnya kenapa sama siapa datang ke sini Sama sesuatu. oh sesuatu. Oh, boleh didatangkan ke sini boleh oke ya. Oh ini sesuatunya. Oh gitu. Sok sanes orang Sumatera tapi cinta karena si Sunda. Biar kok orang teh isinya orang Sunda. Iya orang Sumatera tiasanya Sunda. Dugi kang giringan pasang giri. Motivasinya ikut pasang giri apa? Selain ingin belajar lah ibaratnya gitu kan belajar karena ngelihat pop Sunda itu kayaknya ada yang beda gitu. Jadi ada hasrat untuk coba gitu, tersentuh gitu. Sehingga ada hasrat.
Begitu na warga KTP urang sami-sami tongton tinggal kumaha panginten dia peserta anu kalima di Sumatera. Ini ya ada garis. Nah, Dino hidung. dari mana Dek? Dari Medan. Medan, Horas bah. Siapa nak? Tiasa bahasa Sunda? Baru 2 bulan setengah di sini. Tapi ngartos, mengerti bahasa Sunda? Enggak. Enggak mengerti sama atau rooming. Terus mau nyanyi apa sekarang? Cuma sedikit aja gitu. Oh, sedikit Sedikit aja. aja. Karena baru belajar juga. Ah, kita. terus Oh. apa motivasinya ikut pop Sunda? Awalnya sih ngedengar lagu Sunda. Intinya cengkoknya itu beda gitu. Oh beda. Jadi kok waktu dipelajari pertama sih nggak bisa gitu kan lama-lama. Iya. Akhirnya belajar. Tapi kalau di Medan suka bahasa Sunda, Suka nyanyi Suka nyanyi? maksudnya? Nyanyi sering di kamar mandi. oh iya bagus, bagus ya. Ya harus dicoba. Mau lagu dicoba. apa? Lagu apa? Yayan Jatnika Hampura. Hampura. Bulan anu katembong sapotong, bintang sing karetit narembongan, maturan hate nu tunggaran, alatan dipegatkeun cinta dung nalangsa, diri ukur sumerah ka Gusti. Cekap. Bentar ada ininya ya refnya. Oh ref, coba. Oh ref. Iya. Refnya. Kamana neanganana, manehna nu kungsi kukuring dinyanyeri hampuran, kamana neanganana. Ya sudah. Iya sudah. Tepuk tangan. Hebat. Windra ya. Indra. Ya, terus Indra. Windra tuh sebetulnya kalau warna penyanyi pop lebih apa ya, jazzy juga ya, nge-jazz gitu ya warnanya. Iya suka nyanyi jazz ya? Sering cuman ngedengar aja, cuman dikit-dikit aja belajar. Tapi pas tadi nyanyi kok loncat-loncat ya nadanya ya? Gak gaclokan tak kalau bahasa Sunda mah. Agak Gugup. gugup dikit. jadi. Gak apa-apa pengalaman. Baru gitu kan, baru belajar tanpa musik gitu. Kok Iya. ada musik mungkin Oh kalau ada bisa. musik lagu apa? Urang musik Coba. ada perbendaharaan lagu yang lain gak yang hafal? Kabogo jauh, Kabogo jauh. Mau pakai musik? mungkin musik. Sok pakai musik. Coba nadana. Pokok jauh. Kabogo Kalau jauh langsung coba. minta fill in lah sepados ngong. Yang mendiang A Darso nya. Iya, Aa Darso. Kenal sama Aa Darso? Sudah pernah ketemu sama Aa Darso gak? Ketemu gak? Ai Anda kalah seri. Sok joget. Sambil joget. Kabogo jauh, mentas laut leweng. Tapi apel kebingung, cukup halaku na telepon. Kuring di Pulau Jawa, mengenal Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, semesan. Yuk, tos. Berarti Windra ya. Windra, Terika sebagai orang Sunda mengapresiasi, terima kasih sudah mau terlibat di perhelatan pop Sunda punyanya Iya. orang Sunda. Terima kasih. Tepuk tangan, ini apresiasi dari kita orang Sunda yang sudah beda ras, beda suku tapi luar biasa apresiasinya sudah mau mengikuti ya. Ngamu mulai. Tapi masalahnya
seorang penyanyi tidak terbatas pada satu warna ya, satu warna warna musik gitu ya, genre musik gitu. Sebetulnya sebagai penyanyi sudah punya modal, tapi bukan di pop Sunda. Bukan di panggung bukan di bentang pilihannya pop Sunda. Karena tidak hanya itu, pasti nanti ada tantangan-tantangan lain di apa namanya, di tahap berikutnya. Ayo sok basic yang mendalam tentang Sundanya itu juga perlu modal gitu. Kalau secara penyanyi di luar ini mungkin nanti kalau misalkan nyanyi band atau nyanyi apa gitu, bisa dinyanyikan lagu Sunda ya. Bawa ke genre musik lain ya. Ini amanat ya. Nanti kalau misalkan show di mana ngisi di kafe apa, masukin lagu Sunda. Ya itu salah satu bentuk kecintaan, tidak di sini bisa di tempat lain ya. Iya benar. Ya kalau dari Teh Rika sih sekali lagi satu terima kasih. Kalau keduanya dengan berat hati maaf. Hapunten ya. Enggak apa-apa. Pak Haji belum waktunya ya. Jadi nana dasar semua apapun semua mungkin kurang ya. Mungkin dari pop nasional agak bagus gitu ya. Tapi mungkin dari Sunda mungkin temanya gimana di penilaiannya? Iya, sama sih. Lebih kepada mungkin di bakat lagu-lagu yang lain ya, genre yang lain. Oh iya. Bukan di pop Sunda tadi yang dibicarakan. Jadi di pendaftaran diseratkan pan aya musik, acting, traveling, wah hebat. Nah itu. Jadi banyak sebetulnya kegiatannya. Mungkin nanti rezekinya di nasional mungkin. Untuk hari ini sebagai pengalaman mengikuti audisi atau kompetisi dalam Pasanggiri Pop Sunda nya kanggo dinten ayeuna. Kayak kapayuna lagu-laguna apalkeun deui sing seueur lagu-lagu Sundana. Engke logat Sundana lebih keluar gitu. Jangan takut deh, jangan takut. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tapi pengalaman deh ya. Terima kasih. Ajak yang lainnya juga. Siapa tahu nanti di Indonesian Idol ya, ketemu di Indonesian Idol. Apa kabar? Damang? Damang? Gimana barusan? Oh, betul. Barusan lagu apa yang dipersembahkan? Kabogoh Jauh sama Hampura. Oh, sama Hampura. Atur nuhun. Terima kasih banyak, jangan jadi kecil hati. Harapan Anda masih panjang, masih banyak perjalanan. Maijah mengucapkan terima kasih, semoga cita-citamu tercapai. Oke. Teteh terima kasih banyak. Hatur nuhun. Mangga. Mangga perkenalkan heula. Nami Sisi Syaripah di Tanjung Sari, Sumedang. Sumedang. Heuy. Halo, kantos giringan festival teh cenah? Teu acan. Jacan. Halo, sareng sakadieu? Sareng pun Rama. Berama keluarganya. Pun bapak. Pun bapak. Gitu. Kumaha teh Rika cenah? Terus Lami nyanyi Alhamdulillah atas. Panggung. Mohon. Ibu bapak seniman. Sanes. Oh sanes. Sanes. Oh cingan bari nyanyi naon dinten ieu? Kalakai murah. Kalau kayak murah. Anu mana nu teh Rika? Mohon. Cobi. Minta Kalak. dasar di B. Aduh, kasih tau B. Hanura bae. Langsung nganggo musik. Nah, masih dihandapen tangkal kiara gunung nu itu tuh dilebah hasep nu ngalu didinya. Cekap. Cik cobi ari nilai. Lagu sanes. Nu sanes nane. Anu ngarada ngebeat atau Anu middle teh sawios, anu middle. Teh sawios. Kagoda panginten. Kagoda. Oh, beat. Cobi. Kang Musik. Kang api kagoda
Sa Teteh Sisi ya? Iya. Teteh Sisi ya? Sisi. Yusuf seberapa tahun? 17 tahun. 17 tahun 17. SMA ya? Iya. Di kelas sabaraha senang nyanyi? Di kelas hiji SMP. Hiji SMP. Resep atau napi di naon namanya di doktrin ku keluarga? Iya kudu resep. Didorong. Itu. Resep Resep sendiri. sendiri ya? Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Sa temanya beda tema heula. Tema heula tema. Kieu nya panginten. Tina soanten mah aduh bahan saya terus ayahnya saya pisan tinggal sakedak-sakedik kedah dipoles kedah diperhatoskeun sami nu sadayana ge sami soanten anu nada-nada nu miring nada-nada nu tinggi bade tinu tinggi kanu handap teh kedah raoseun kedah merenah eta mah hiji ku latihan dua ku pengalaman. Amin. Nah, nu kadua panginten upami urang sebagai penyanyi pop Sunda atau lebih penyanyi naon wae rupina mah ngadugikeun lagu kan urang teh nya ngadugikeun lagu tong bujeng-bujeng nu sanes urang oge pan kedah ngartos panginten laguna hiji eta teras bade aya jiwa teh panginten tina ngartos eta lagunya teras posisi atanapi stage urang di panggung teu sae kan sanaos ieu sapertos kieu tungkul teras mik teu kieu gitu Kedah langkung acting terbuka ya kedah langkung pede Pengalaman, gitu kanggo kapayuna nya Oh, kan kapayuna. upami lolos ayeuna engke benten deui tahapanana kedah langkung pede langkung siap bahwa saya nih penyanyi Oh, udah bangga. entong tungkul ai sonten saya geulis ai ieu na tungkul wae gitu No, engke sana urang tayang sari atuh kena. ya kedah langkung wanternya di panggungna gitu rupina kitu ti teh Nah, memang tika saya ngaji pisan sami nya wajang anak itu cuman kerah dipoles di ning nya. Tadi tina gaya tina suanten nya lajeng tina artikulasina suanten tadi menyampaikan bahasa titiknya temona gitu. Janten kedah dipoles di nya. Ah gitu tika ngaji mangga ti. Neng Sisi. Terima kasih sudah langkah awal menyemarakan industri pop Sunda ya. Mudah-mudahan kapayuna karena cemerlang lewat pintu festival ini. Dina vokal aya biasanya sih memang kentalna dino tari tapi dino vokal lagi aya namina wiraga wirasa wirahma gitu. Secara nyanyi udah nyanyi memang nyanyi sudah tos nyanyi ya we. Karena banyak penyanyi mah ya nyanyi yang bener tapi soulnya, penjiwaannya itu. Karena tugas penyanyi adalah mendeliver atau napi ngadugikeun lagu, syair lagu. Misalkan lagu teh sedih harus sampai. Karena bahasa penyanyi adalah bahasa kalbu, pekerjaan hati. Pamit kan nyebutna pekerjaan hati. Jantan suksesna penyanyi teh saupamina si pendengar teh si manahna teh nya hatena teh terkoyak gitu dengan pami lagu sedih misalkan sampai gitu sampai ka ngaraos nyeri gitu. Nah, gitu. Di Neng Sisi masih teu acan aya hilal etana teu acan katawis. Padahal nyanyi mah leres, nyanyi sudah nyanyi mah ya kitu da penyanyi ya, gitu, sudah packaging, sudah siga penyanyi gitu. Tapi ya itu yang namanya seorang entertainer harus pandang dengar. Saya sora pamit teu raos ditinggal panginten ngaganggu. Harus memang seimbang antara wiraga, wirahma dan wirasa. Wirahma tadi kanu tempo sudah ya itu wirasa yang masih jauh. Secara keseluruhan nyanyi iya, tapi untuk secara soul lagu belum. Terus tadi membold ya, menggarisbawahi anu temae bahwa nyanyi teh memang bari kumaha urang sumanget nonton penyanyi oge tungkul gak semangat gitu. Jadi memang itu berbagi energi teh penyanyi tuh kadang-kadang gitu Rika ge pengalaman itu penonton teh kan cari cing wae tapi menyimak dia tuh. Ada penonton yang memang agresif, joget wah gitu. Aya anu memang menyimak. Nah, pekerjaan penyanyi harus bisa penonton ngahulang oge tapi menyimak. Masuk gitu, masuk ke dalam perform kita, masuk ke dalam lagu kita. Itu tugas dari Neng Sisi yang belum. Masih harus PR, ini PR banyak. Pami sahur teh Rika mah ya apa ya? Ini ada 2 ya. Belum. Hapunten. Ya. Margi proses ringnya jantan pengalaman. Mudah-mudahan kedah ngasa deui. Pak Haji, makanya Pak Haji. Teu lebar upami di teu loloskeun. Mangga pami buat Rika Rafika saat ini.
Tapi buat Pak Haji itu sawios. Teh Maya mah acungkan jempol, usia masih muda. Bahan udah ada, bagus. Ai kahoyong mah lebet, tiasa lolos. Teh Tapi Maya mah. ada cek baju lolos lah. Pak Haji itu udah pakai lah, tapi abdi henteu. Pak Haji ya, Teh Mae lolos. Lolos. Oh, berarti Dewi Fortuna masih menaungi. Terus diajar ya. Terus diajar. Makanya sudah ada latihan terus ya. Mudah-mudahan ini jadi kuda hitam ya yang Ya, ada perhitungan latihan tapi lagi nanti. ya. Harus latihan lagi. Ya. Jangan disiakan. Ya. Berat ya, Pak Haji berat. Harus latihan dari hari ini ya. Kapa Haji we, Kapa Haji. Ya. Anak hayam hidup. Ya, Waalaikumsalam. Saya putra amuing gelis toh. Tuh, ya. Berkat doa ti sepuh gelis teh lolos. Make terharu ya. Suka. Puas. Tapi tajan empat ya. Pios. Masih kena share perjalanan. Sareng Pak saya teh. Pak Arif. Saya Pak Arif ya gaduh putra. Pidoa ti mak oge ti Pak Arif sing kumaha kitu sing langkung nanyer tina pidoa ieu marge ieu morang kali tos katinggal ku mak lolos. Geuning tah ieu. Lolos alhamdulillah. Kanggo salajengna pamilon anu salajengna. Parantos lolos. Da kitu geuning sipak siur aya nu lolos aya nu henteu. Tah ieu dina perkawis babasaan Pak Sanggiri. Tah kitu. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Neng, mangga nya pidoana ti mah sing nanyer hidup. Mangga. Mangga. Mangga neng. Warga KTP masih tetap di acara Bentang Pilihan, Bentang Urang, Balarea. Tangtosna panginten mangpele baris manggi peserta anu salajengna. Namanya tadi peserta anu kagenep, ayeuna peserta anu katujuh. Urang panggil wae. Mangga haturan kanggo ka peserta anu katujuh. Si ganteng kalem ieu mah. Si batu baterai 12. Sarang cep saya Noval. Sarang cep Noval ti manten. Di Balai Endah. Oh ti Balai Endah, caket oge ning urang Balai Endah mohon. Mudah-mudahan cep Noval janten kareus urang Balai Endah mohon dukung tah. Sarang sa Nyalira. Aduh prihatin oge nya sedih, tapi teman-teman janten sedihnya. Nu penting urang semangat, angkung semangat. Cep Noval semangat. Iya. Gitu warga KTP masih tetap di acara Bentang Pilihan, Bentang Urang, Balarea. Sareng sa Noval. di mana? Di Balai Endah. Balai Endah. Urang Balai Endah ya. Balai Endah wa seueur pisan. Teteh ke SMA Balai Endah. SMA mana? SMK 10. Oh, SMKI ya. Alumni. Alumni. Mohon. Ayeuna di mana? Kuliah? Di UPI. Mohon. Oh, di UPI. Oh Ngambil di apa? UPI. Bahasa Sunda. Tuh, Ai. Tuh itu. Iya, bahasa Sunda. Itu Pemegang haji bahasa Ayeuna Jepang. seni musik. Seni musik. Abdi mah. Oh, Pak Haji ini suka ngarang-ngarang. Noval. Noval. Noval bari nyanyi naon? Pak Anggang. Pak Anggang. Pak Anggang sok. Cobi, teu kadang ngomong musik. Sanajan paanggang nu lawas tepat tepang malahan mah ari wengi sering kacipta kabawa mimpi bulan tenembongan bintang-bintang leungitan
rasa was-was jeung hariwang sinten nyorang najan langit teu bengeras najan mega teu bodas sok sanajan aya heulang lain panghalang titip ati anu suci mihape maskatna hate sumangga atuh sumangga geura tampi bagiakeun ieu cinta urang rangkul kuduaan. Ya, tepuk tangan. Sok nembangnya. Sok nembangnya. Sok ngawi ya. Sok ngawi ya. Nembang. Sok penguargi aya reureusan pangkarna. Aya tukangna aya reureueus. Sa kumaha tadi teh? Kumaha nyanyina teh? Nu ngawitanna teh? Nu ngawitanna. Peanggeng cenah gitu. Reureueus, Jadi katingal aya tuh penembang. Cik aya nu sanesna laguna. Lagu Anu pede, anu pede anu atos kajiwaan. Cuma cinta anu saha eta teh? Oh, rek ada pika. Nada pamaget ku musik. Cekap. Lagu nu tilu tadi eta samoti aya lagu anu aya hiji anu langkun aneh gitu tah. Yakin ya karena basicnya mungkin tina tembang Sunda Cianjurannya. Basicna. Itu latihan kateh mae deui itu. Moal. Basicna jadi sanajan urang basic tina naon wae meureunnan urang kedah tiasa nyesuaikeun. Ya. Eta mah kan pop Sunda gitu ya. Tantangan penyanyi kadang-kadang nama kan variatif. Tadi ka peserta nu sanesna ayeuna tuh lebih variatif. Ari kapungkurwa memang yang namanya pop Sunda teh karena diadopsi dari lagu degung atau napi kacapian diiringi dengan musik modern ya. Jadi memang kental dengan pop Sundanya Sunda nate gitu. Sunda pisan gitu. Karena nama sekarang mah udah modern jadi memang banyak dicombine dengan touch genre musik lain. Jadi otomatis penyanyi pop Sunda karena ini penyanyi pop populer, pop Sunda tuh pop populer gitu ya. Memang mau tidak mau bukannya naon gitu melepaskan tradisi tidak. Ieu teh pami dina contoh mah kieu. Ieu teh wadana ieu teh gelas. Gelas teh eusina otomatis kan cai teh harus mengikuti wadah. Kedah siga gelas. Lamun mangkok ya harus menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Tapi bagaimana cara penyesuaian dengan lagu, dengan musik gitu masih yang harus diasah. Novel masih harus banyak belajar di situ aja gitu. Ya, di Kang Haji tadi Saudara Rika sami pisan segarupe tinggal ngarobi eta mah mangga urusan aya novelnya. Margi enak. Sana di Robi meureun Pak Haji, bukan di Robi. Di Robi mah harus enggak, tapi di penyesuaian aja, penyesuaian. Jadi aya di diri urang gitu lah. Ya, mana pop Sunda, mana tradisi, margi enak kemajengan selainnya. Jantan saranti Pak Haji mah aya di diri nyarira lah. Nya ari suanten mah tos sae gitu. Mung kantun di mana urangna nya. Tak kitu lah, mangga teh. Ya, anu kauninga upami salah sawios penyanyi anu basicna tina tradisi memang kental pisan kuat pisan
ornamen-ornamena improv-improvna pasti kuat dan itu bahan ya, memiliki bahan yang memang tidak mungkin yang tidak semua orang punya itu ya, bahan eta teh bahan pisan, tinggal tadi kita harus pintar-pintar memilih-milih, memilah-milah, menempatkan ketika ornamen ini harus ditempatkan di lagu mana ya, juga gayanya harus seperti apa, cara membawakan lagu ketika pengepop itu harus seperti apa, ulah lagu pop Sunda tapi haleuangna masih terlalu pisan karena kanu tadi tradisi pisan gitu. Tapi kanggo secara teknik memang udah mapan, udah kuat tina tradisina da kapayuna oge mungkin tinggal pinter weh. Nopal pinter upami nyandak milih, terutama milih lagu anu cocok sareng warna sora, sareng karakter sora urang. Sudah banyak lu carioskeun tos seueur carioskeun kudu Rika mah. Tapi kanggo kasempatan ayeuna kita bertiga welcome to the world. Selamat datang di Zona Pop Sunda. Selamat ya. Sarang saya matum sarang Cep Nopal di manten lingi Di Bale Endah. orang Bale Endah artis Cep Nopal kumaha den lolos Alhamdulillah. weh lolos Alhamdulillah reus pisan ya. Kumaha atas. ambi mangga hatur nuhun Cep Nopal sukses selalu nya nuhun Peserta anu kadalapan tang tos namuhun ku kitunna penginten ka peserta anu kadalapan mohon aduh sok pale dieu kuat nu kieu teh upami kurang Sunda mah bulau kurang Sunda mah neng sareng neng saya Neng Sri. oh neng Sri ti mantan neng Sri Di situ Ciburuy Ciburuy. oh bener disarangan ku saha neng oh mana tuh oh iya tuang raka bentennya asa benten aya asa kirang sagamar aslinya ieu rai raka oh sahana tuh sana Indonesia nama sepupu. oh sepupu oh kitunya janten sepupu eta mah sasapunya ieu mah sepupu panginten ngadukung pisannya kanu janten ieu sapupuna oh kitu tapi katalusna ada panginten suantana kumaha tah Alhamdulillah saya. oh gitu Insyaallah. harapan yakin bakal lolos Insyaallah. Ya. mudah-mudahan ti wargina ngadukung pisan yakin bakal lolos muhun Neng Sri. Hai Persib. Persib cinta pemain biru deui. ini mah cinta biru ya. Sarang saha cantik? Neng Sri teteh. Sri Siska ya? Mohon. Linggi di mana? Di situ Ciburuy. Laukna? Hese dipancing. Hese dipancing. Aduh Geredet geredet hate. hate ningali sorot socana. Alah, tuh itu saha anu marangkum. Resep ka pop Sunda nyalira tanapi keluarga ya tetesan penyanyi atau tapi seniman? Ente nyalira teteh. Nyalira. Mohon. Aya dukungan. Aya. Pasti. Iya, insyaallah. Kadang pasti. didukung. Didukung. Tadi kusrukan pasti mah. Alah, Iya, pada lagu naon? Papatong teteh. Papatong apa sok. tong? Burung ah. Burung. Mangga. Teu ku musik. Cobi. Berang maju ka lohor papatong nu koneng hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong kajongjonan. Cekap. Aya lagu nu Sanesna? sanesna teu anu pede. Nu pede Anu gitu wah tah. ieu lagu senang pisan gitu teh. Aduh. Juarana Cik. lagu naon? Nu sok dianggo manggung atau nu pede. Mohon kagoda. Cobi kagoda kusaha? Pak Haji Dodi. Walah, nyalahkeun nya. Beung teu aya. Boleh nari? Ayo, Sambil joget gerak. aja, joget. Cobi. Bias. Ku
diri engkau kanggo panutan ati nulawas ilang datang nembongan kang atuh di mana saya wartos betina langsa kang gerajol sumping abdi teu sabar lami ngantosan. Cekap. Nuhun ya. Terus nyanyikan lagu Teh Rika. Sri Siska. Terus sabaraha tahun jantan penyanyi? Betilu sasi teteh. Aduh, betilu sasi. Belajar Baru teteh. 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Untuk ukuran yang baru 3 bulan lumayan lah. Terang di mana? Ayo kompetisi yuk. Terang Di di TV. iklan mohon. TV. Di iklan TV. Mohon. Dugi aka TV kepada larang? Dugi. Saya tuh. Seueur. Saya tuh. Alhamdulillah saya. Sok bilang bentang tuh. Oh, sok ninggal teteh setiap satu malam minggu teteh. Oh cuco apa? Ya pamibare nonton anu bentang-bentang di Mirang Bentang, bentang-bentang pop Sunda aya. Siska. Mohon teteh. Profesi penyanyi. Tapi sok nyanyi gini ya? Nembe Ya, tilu sasi oge, maksudnya tilu sok sasi. manggung gitu. Mohon tilu sasi. Itu terjun jantan penyanyi kumaha ngawitanana ujug-ujug nyanyi we gitu eta nepi kumaha. Aya anu nyuruh teteh mohon. Oh, sigara tanggal rame teh aya penyanyi gitu. Yuk Mohon, wayahna yuk sigara wayahna mah gitu ya. mohon, nya. Itu penyanyi jaga wiwirang gitu biasa Mohon. namanya. Penyanyi ya penyanyi. Iya, itu naon gitu Tapi namina teh. sakitu ge aya kahoyong. Mohon, enggak itu kecelakaan yang bawa nikmat anu kitu. Asalna jaga wirang nyanyi-nyanyi jantan penyanyi udah 3 bulan ya. Mudah-mudahan sing jantan penyanyi. Amin. Secara basic menjadi penyanyi modalnya kan otomatis harus memang punya modal potensi bernyanyi. Tadi setelah 3 lagu ku Teh Rika diamati, diapresiasi, nyanyi sih nyanyi, tapi tengah lagu, ngertos tuh nyanyi tapi tengah lagu gitu. Teu sampai. Gitu, nyanyi mah nyanyi tapi tengah lagu ya gitu pokoknya mah ya. Karena modal penyanyi ya tadi modal harus suara, penampilan oge karena pop Sunda kan memang sama performa gitu, sama harus bisa menari, harus bisa naon ngambil hati dari penonton gitu, harus bisa interaksi gitu dan lain-lain ya. Hapunten lah si Gana mah nggak tahu yang lain ya. Coba tanya Mbak Meli Guslau. Gusti. Ya, tadi terus diuningakeun ku Teh Rika, naon-naon we bahan bekal kanggo urang jadi penyanyi nya. Sawiosna swanten kan urang gaduh teknik nu kudah diutamikeun kanggo ukuran 3 bulan kanggo tiasa nyanyi mah tos tiasa manggung deui. Tos tiasa. Kalau tilu sasi belum dikasih roh gitu ya. Iya. Kalau 4 sasi udah ada detak gitu tah. Nah, terusin. Harus atos mundur ku Teh Rika ge tadi. Eksklusif. Apa sasi? Baru hafal lagu ya, baru lamun diajar namanya karek nembe ejaan diejah gitu. Nembe ikro hiji. Iya, nembe apal lagu masih kedah seueur keneh ngapalkeun keneh lagu. Nah, kumaha sih janten penyanyi pan kitu panginten nya. Boro-boro bade ngajiwaan lagu meureunnan da teknik soanten ge urang encan leres. Nya nu ku teh mah diamati memang nyimpen soanten teknik soanten dina Sunda ya benten sareng kanggo penyanyi pop, penyanyi dangdut. Benten. Ya, mau tidak mau itu mah da sok Teh Rika oge warnana benten misalnya. Margi Sunda mah aya rasa. Nah, eta rasa Sunda na teh anu kedah kenging tah tadi perkawis pibrana, perkawis ya teknik-teknik yang memang di Sunda nu kedah aya ieu teh acan aya di Sri teh teu acan aya. Nah, munel pisan eta mah ti Teh Rika, ti Teh Mae kanggo bekal di panggung ke di luar ya. Mudah-mudahan kapayuna langkung ningkat, asal rajin ulah alim di paparin saran kusaha wae kanggo kamajengan. Saking kunyaah. Nyaah. Ya, tapi kedap mudah-mudahan itu aya di apa namanya ada kans di genre musik lain. Cingan nyanyi dangdut. Sok cobi nyanyi dangdut. Nah, udah lagu naon? Anu beat. Jaran goyang? Jaran goyang. Osok teh nyanyi dangdut asok teh.
Anu slow berarti. Anu slow sok cingan. Semoga tidak menjadi penyanyi pop Sunda, menjadi penyanyi dangdut sok. Coba dino dangdut. Lah, tewaka nangis atuh. Bete acan. Tapi teteh bunga. Itu aja tersisih. Iya. Ya, tersisih. Ya, cobi sok. Bade di musik Bade kan? standar atau napila di nada dasar bade standar? Standar. Standar aja, standar. Atau nyungkeun Kang, aya teu? Pamitanya nyungkeun ge. Aya. Teu sawiosnya. Siapa tahu jadi penyanyi dangdut nanti ikut kompetisi dangdut. Iya sih versinya lain-lain. Tarik teuingnya. Coba Kang, yang G aja nyungkeun G. Cantik, Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja iya. Si Gana mending nyanyi dangdut we ya. Sementara Wisma dangdut tapi anu seueur jeung panggungan biasanya teh dangdut. Ini pasti laku manggung lah, laku manggung. Tadi Teh Rika gitu ti tema gitu Kang Haji mudah-mudahan didoakeun we nya. Cing janten penyanyi. Amin. Tapi prosesna kedah seur latihan deui nya. Juga sih janten penyanyi, terus janten penyanyi. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Ulah cepat putus asa. Ulah putus asa. Gagal di satu Paji mah cuma ngadoakeun we. Berhasil di sisi tapi lain. Sih makanya Teh Rika tuh mencoba melihat celah di yang lain karena di pop Sunda masih jauh. Kurang ya. Ini semoga di dangdut. Terus belajar. Bisa bisa mengasah kemampuan di genre musik lain. Gitu. Tapi secara performa badannya sama banget ya. Sami pisan. Dulu aku juga pernah langsing. Jantan pengalaman. Iya. Ya. Jadi dengan berat hati tapi harus jadi motivasi. Mudah-mudahan starting point hari ini jadi semangat. Urang oge bisa. Langsung semangat. 3 bulan belum berapa. Teh Rika sampai saat ini 21 tahun tuh. Tilusasi bukan apa-apa, masih banyak waktu untuk berlatih ya. Cantik, Persibku, cinta biruku. Salam hangat buat keluarga. Hapunten anu kasuhun. Ini insya Allah kegagalan awal dari keberhasilan ya. Iya. Hai. Kumana? Gagal tuh. Oh. Tos. Tong nangis ucuh. Kan beda masih kan. Terharunya. Tapi senang kan? Senang. Oh, nuhun pisan. Tah ieu Neng, nu namina perjalanan seorang artis seueurnya lokak lekokna. Oke. Lebih kade teh saha? Raka. Kapi Raka. Oh, Neng nuhun pisan. Tapi tong ngajantenkeun alit mana? Masih kene seueur harapan-harapan urang ka payuna. Masih kene seueur perjalanan urang. Atuh Neng dina ngamumule ieu lagu-lagu Sunda. Sing nomor hiji, sing sae pamadegan urang lurus kana Sunda pibaden Nuna nya. Tah kitu teh mah. Kana dangdut teu saweosok dangdut, tapi ka urang dicampur-campur. Hatur nuhun Neng, hatur nuhun. Ka urang Cibaduyut sadayana. Mangga geusnya, nuhun pisan. Nuhun.
diantos tangtosna ayeuna peserta anu ka-8 mohon. Namanya tadi peserta anu ka-8 parantos naik ka luhur mohon. Insyaallah anjeunna baris nemongkeun ka tiasana, kituna ayeuna urang haturkeun ka peserta nomor anu ka-8. Duka ti mana ieu urang taros ku urang ieu, mangga. Alah haturan cep ganteng kieu asa ningal bintang sinetron Mang Pele mah. Ganteng kieu. Ti manten Asep? Ai. Abdi mah asalna ti Cirebon. Oh, kawit ti Cirebon. Kelahiran Cirebon. Tapi alhamdulillah resep kana Sunda ti kawit irah teh. Resep Sunda teh ti SMP. Oh gitu, ti SMP teh tos nyanyinya. Balare mah cepopik kapali ditu, cepopik. Mun. Terus mana ka ditu nya cepopiknya? Upami lungsur turun, upami naik, naik. Keluarga TV ya. Manten Di manten teh dari mana? Iya dari mana? Oh, pami asal mah dari Cirebon. Dari Cirebon. Di Jeh. Cirebon. Cirebon Jeh. Cirebon bae lah. Sanami teh? Pami wasta Novika Suwardana, nenehna Ovik. Oh tuh, tapi kan itu bahasa nenek Eta nama. bahasa Oh, nenehna, geuning cenah. sae. Ovik ya? Tos selami di Bandung 4 tahunan. Ovik. Ovik. Sanes opik. Ya. Orang Sunda kan nggak bisa bilang F. Fitnah. Beda Cirebon Jawa Barat. Enggak itu. Iya. Novika sanes Nopika gitu. Beda nyanyi naon kasep. Pami ayeuna nu tanpa musik. Lamunna. Mohon. Sok, cobi. Mangga. Daun kalapa nu oyak katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontal dina lamunan. Cekap. Lagu sanesna. Bari lagu naon? Lagu sanesna nu Yang ngangge- pede, yang bisa wah ieu kemampuan juri teh ieu. Saya teh punya senjata ieu gitu buat juri teh gitu tah lagu naon? Ditembongkeun. Pami nu dimusikan mah tadi teh Bang Bung Hideung. Bang Bung Hideung. Anu ku Rika Rafika. Oh, Mun tapi hoyong diturunkeun Lebih. hoyong diturunkeun kina tiasa Kayaknya minus 2. Bambung hideung bara teuing diri leung bari dianggo kasuka gali situ pinu balong jero. Cakap. Jadi aya nu apa lagu Kang Yayan? Jatnika. Sancang? Mung lamunan hungkul. Oh, nu tadi hungkul lamun. Oh, tadi udah ya Kang Yayan. Anu sanesna. Itu. Lagu-lagu nu apa? Pami salerna abdi mah pop Sunda mah kirang ieuna tapi mung kawih atana pi pupuh mah tiasa gitu. Si Oh, Bun. Kawi. Kawihna. Purnama nukungsi leungit ayeuna nganjang kaburuan. Cekap. Pangga teh. Anovi. Tadi kita awal kata wis, ya basicnya tradisi ini basicnya dari kawi gitu ya. Dan lain-lain karena beda teknik vokalnya beda sekali gitu. Modal sebagai penyanyi sudah punya, tapi ini ajang bentang pilihan pop Sunda. Jadi mau tidak mau harus baju kawihnya disimpan dulu. Ya, siap. Baju kawihnya. Tadi juga ada beberapa peserta yang memang gitu pageh pisan gitu, pageh apapun musiknya karena mungkin di kawihna tos pageh pisan gitu. Tata titik nate gitu ke bawah di pop Sunda. Jadi penyesuaian
beda sekali nyanyi lagu pop Sunda dengan lagu tradisi. Walaupun memang sama-sama nyanyi, tapi secara teknik vokal, secara touch-touchnya benten. Ya kurang lebih juga gitulah apresiasi Teh Rika mah. Nggak tahu di yang lain. Kieu perlu diketahui kusadayana pangitnya sanes ku peserta unggul tapi sadayana anu nguningaan ieu kegiatan rupina kieu hartosna kawih, tembang, pop Sunda, kepesindenan saleresna eta-eta keneh lingkunganana nanging pangintenan dina nu ngabentenkeun naha ieu ngepop naha ieu tradisi nya aya anu dina alat nu benten pangintennya benten ieu kemasanan anu benten ya tapi ari saur teh mah mah soanten atanapi ngesna mah angger we dina Sunda ya dina lagu-lagu Sunda daerah nama dinya keneh da anu kasakaterang bade pop Sunda bade tembang lilingeran Yundana kedah aya gitu ya lilingeran Yundana kedah aya nanging panginten tadi saya teh Nopika basicna memang kawih tapi dina kawih tadi gen dicanakeun kawih saur teh mah teknikna masih kena lepat ya nyanak soanten tinggi wae leugegan kaluhur pami ditayekeun nadana bade kumaha beuki kaluhur panginten teras ya dan teknikna anu teu acan leres sanes hartosna dina pop Sunda ulah nganggo basic tina tradisi sanes saur teh mah ya ti teh mah rupina teu acan maparin kesempatan manawi tinu sanesna. Nova ti Kang Haji mah tadi kadede tadi terep mae ti Teh Rika sing janten pangemutnya sing janten kamajengan ya bah saking kunyaah nya ti Kang Haji mah sakitu tah sakumaha tadi cariosan ti Teh Mae sareng Teh Rika sami ayeuna mah tos kedah seueur latihan margi teu acan ngepas dina pop Sunda kitu nya. Ti Kang Haji mah keke bekalna tadi tos aya ti doaan dia nya. Ti Kang Haji didoakan ku Kang Haji. Nya. Sing janten, sing semangat nya. Terasa amin. Nah. Dan untuk Ovi hatur nuhun, terima kasih sudah ada di panggung ini. Gitu. Sementara aya ribuan orang yang pengen Pak di panggung ini ya. Ros deh. Perbaiki teknik bernyanyi. Siap. Badai kawi, badai naon. Siap. Tapi misalkan, aduh abdi mah memang senang kanu ngawi sok atuh asah. Siap. Sampai ke matang ya, sampai ke matang. Siap. Semuanya genre musik harus total. Mau jadi apa harus total gitu, Siap, harus masagi heula ya. Masagi heula misalkan kawina teknik vokal, head voice siga kumaha, cara pronunciationnya kumaha, spelling atau napi artikulasi dan lain-lain diasah. Karena modal sudah ada. Siap. Cuman teknik pakai ilmu, tinggal nganggo ilmu gitu ya. Kami bisa udah belajar gitu. Bisa mah sudah bisa, tinggal nggak ilmuwan. Jadi hapunten anu kasuhun. Ya mohon ya teu acan ya. Mudah-mudahan di gelombang yang kedua ya tiasa janten bentang pilihan Siap. KTV ya. Hapunten ya ini. Awali kesuksesan dengan gagal dulu ya. Oh kadia kan kumaha gagal kadia tapi tong ngajantenkeun alit mana kasepnya oh hidup masih kene aya harapan kanggo kapayuna rupina dina dagat ayeuna hidup gagal insyaallah kapayuna da KTP mah sanes ayeuna wae ke kapayuna ge masih kene jalan janten pido ati mah ulah ngajantenkeun alit mana nya tak gitu kumaha teu ngaraos teu da ieu mah pelajaran oh non pisan gitu non dan ya non didoakeun ku mak mangga non siap mak Warga KTP masih tetap di acara Bentang Pilihan, Bentang Orang Balaria. Tangtosna dina danget ieu, mohon tangtosna ieu peserta anu pamungkas mohon. Acara anu mungaran, ayeuna peserta anu pamungkas. Tangtosna
pamilon anu ka-10. Mangga kanggo ka pamilon anu ka-10. Aluh karasan ieu. Asa ningal Elvi Sukaesih nuju alit. Ti manten Neng, ti manten? Ti Majalaya. Oh, ti Majalaya. Majalaya mah oleh-olehna teh borondongnya. Borondong. Kan borondong anu segede biasa dia main bolanya. Mohon. Di Majalaya mah ngadungu seueur pisan penyanyi teh. Utamina dangdutnya seueur anu ngareling teh. Karsan panginten Neng mah teh salira mah kana Sunda. Kumaha eta kana Sunda teh resep pisan kumaha? Resep gitunya pamisanes urang saha deui anu bade ngamumule teh. Jadi tarupina kitu ieu peserta anu pamungkas mohon. Dina denget ieu masih tetap di acara Bentang Pilihan Bentang Urang Balarea. Mangga Neng Hesti taras we naiknya. Upami naik mah muntang Neng. Sampurasun. Rampes. Sampurasun rampes. Cobi kenalkeun heula. Sanami. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun wastapun Hesti Handayani ti Majalaya teteh. Nuhun. Ini seueur ti ieu nya. Bandung Selatan, Bandung Selatan. Sekolah di mana? Atos nembe lulus alumni SMA Majalaya, Negeri 1 Majalaya. Ini pernah ikut itu ya, kompetisi di tetangga ya, di TV nasional ya? Dangdutnya? Iya teteh. Sampai ke berapa besar? Sampai ke 8 besar. 8 besar, sampai 8 besar. Ih, luar biasa sudah ikut kompetisi lagi. Nah ini baru sekolahnya informalnya di sini ya. Uji mental dan uji kabisa. Bade nyanyi naon Hesti? Hoyong lagu Batrawali. Batrawali. Sumohon. Sok. Mohon. Sapertos Aji. Mangga sok cantik. Hariwang nugelis medadam kairu jajaka gandang ketah ngeclang kerbalang mupus rarai kasucian poe kunikmatna cinta marengan cahaya kerhibar pamikirna bakal reksa tuhu jajaka nu dipi cinta. Batrawali. Lagu nu sanesna naon? Cobian anu ngebeat ya. Nu pede naon? Bambung Hideung. Bambung Hideung pede? Bambung Hideung Sok, nyobian Bambung Hideung teteh. boleh. Standar? Mau standar? Standar di B kalau standar. Standar di teteh. B, di C nggak? Leheng bari dianggo kasuka kali situ pinu balong jero. Cekap. Hesti. Modal performa sebagai seorang penyanyi sudah punya. Sudah enak dipandang. Ekspresi sudah ada. Alhamdulillah. Soul lagu sudah terlihat usahanya. Terus kata wis. Basic dangdut ya, basic nak. Mohon. Dangdut ya. Mohon.
Tapi untuk ukuran nyanyi Sunda dari basic penyanyi dangdut sudah punya modal. Mohon. Hanya masalahnya lagi-lagi penyakit dari para peserta ya. Para peserta penyakitnya memang mungkin karena apa ya? Jam terbang menempatkan sentuhan, menempatkan ornamen-ornamennya yang belum tepat. Terus ada karena teknik Sunda tuh sedikit beda dengan dangdut. Tapi tadi sudah terlihat ada suara perutnya yang udah terlihat gitu. Iya, tidak semua penyanyi dangdut bisa kayak gitu. Ngalah genap perpindahan ti suatan asli ka falsetna ka head voice-nya. Tapi aya naon tadi tanya vibra ya. Vibra yang dibuat kedana natural gitu. Kayak aya guru vokal tuh. Guru vokal nanti diarahkan sama guru vokal kalau lolos ya. Nanti diarahkan aya nu kan vibra teh tadi masih di sini, ngolahnya masih di sini, masih di di dagu gitu, di mulut gitu, gitu ya. Ada teknik-teknik itu yang harus dipelajari. Apa ya? Udah modal suara ada, performa iya. Nggak tahu nih Pak Haji Dodi, dengan nu cantik. Kang Opa Haji, Kang Nengsa, Hesti, upoy dino vokal, iyalah 80 mungkin. Tuh langsung masihan poin. 80. Langsung. Kebanggaan di Sunda kan kada bangga. Tapi tetap kelah belajarnya nanya margi cengkok kene dangdut nih. tapi Kang Opa Haji mah lumayan lah gitu nya. Tapi keras latihan. Buka di tema. Iya. Ari ti teh mah kieu Kang Hajinya urang teh dina pop Sunda pangitanya tiba-tiba aya nu masuk ieu tina genre lain gitu kan. Anu nyandakeun lagu pop Sunda. Aduh bingah kacida. Memang orang Sunda kedah kan tapi biasa sehari-harina tina dangdut atau gaduh label deui pangintennya dina dangdutna. Kanggo harapan teh mae kan ieu teh bentang pilihan milari bentang-bentang anu memang dipilih kanggo ngalahirkeun bibit-bibit anu gaduh kualitas sareng identitas anu lebih spesifik, lebih natural, henteu ngiblat ka mana-mana gitu kan. Mudah-mudahan upami tema lolos ya. Aya pop Sunda anu genrena lain gitu ieu teh, lain daripada yang lain gitu kan. Akhirnya waktu pami aya kana waktu cik atuh nyanyi lagu dangdut atuh. Hibur orangnya. Aya teu lagu naon ya? Mangga bade lagu naon? Egois. Mangga. Yang kayak nyalira itu. Egois. Harusnya tak begini. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Ya sudahlah, tidak usah banyak basa-basi. Sudah Hesti, welcome in Pop Sunda Zone. Ini apresiasi ya, udah di kompetisi yang lain yang lebih ini masih mau mengasah diri ya. Selamat. Adek ulah cakatain ke Pak Haji Dodi. Egois ya. Selamat ya. Halo ya. Harudang. Nain mama ninggal neng mirip-mirip Syahrini kapi naon ka Syahrini? Kapi uwa. Neng. Oh teu aya. Alingi di mana neng teh? Di Majalaya. Amuing, orang Majalaya artis Anda. Orang Boronong. Dupi ka dieu saha neng? Raka. Ka dieu? Ieu sami Raka. Teu aya kaitan dudu teu aya.
Terang teh duduk. Kabogoh cek urang Medan mah duduk. Alah, Neng. Mata candingan. Lolos itu geningan. Ieu pamilon anu ka-10 lolos alhamdulillah. Hebat nuhun pisan. Neng sakali deui ti emak. Nuhun. Sing seueur belajarnya doana. Aa nuhun pisan. Nuhun. Mangga. Kulaan mama. Alhamdulillah pemirsa AKTV di mana ayana. Laras. Iya para pamilon anu tina 10. Anu Pamilon teh mau lolos 5. Tapi nu jadi ka mana le? Nu hiji deui teh di nu judi udah gelising. Ya udah gelising. Karsan aya wagelan mah. Karsan aya wagelan janten teh tiasa ngahadiran. Tah kitu. Emang ngarasa bangga yo kamu orang kali oge para wanoja mau penjajakan anu satinggal ku pemirsa AKTV di mana we ayana anu paratos manco di payuneun tipina sewang-sewangan. Laras mah. Tah ieu teh dina grup A ieu teh. Ieu grup A. Grup A. Oke panginten tatan persiapan kamu grup B anu salajengna. Oh, grup B anu salajengna. Mohon. Tuh geuningan. Mangga aya mah kaum kapayuna anu kanggo grup B kantun tatan latihan siswa mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, utama nama pilih gaduh samatan bayaran heula supados lancar. Eta inti nama. Halo, Le. Ohnya. Emang Mang Pele oke. Para pamilon ieu mah teh kumaha kitu tuh. Maraos bangga ku ayeuna ieu pasang diri di AKTV anu sakumaha naon sabata teh? Nusa kumaha itu sudah bentang pilihan bentang urang balarea ayeuna mah balarea. Oke salami penginten salami jalana ieu acara tangtos seueur kakirangan begitu nah hapunten anu kasuhun. Tah kitu. Oge ngahaturkeun nuhun kana sagala perhatosan kitu tetap di acara pasang diri pop sunai mohon tah kitu bentang pilihan bentang urang. Oke, le mangaturkeun nuhun ya. Ka para dewan-dewan juri anu parantos kumaha kitu? Manilai ieu Kak. Para peserta tahun napina teh? Pamilon. Tah kitu tuh ngajawab jame. Pamilon lain galon ieu. Neng, nuhun pisan. Geuli sadayana resep. Oh, iya. Yo, sarini cukup abdi. Ieu jagoan Mang Pele. Asli. Weh. Yo kejagoan sadaya. Iya. Maya pepeje kahida. Tong waka gamira, tong waka bunga margi masih kene seueur tantangan panjang kene. Masih kene seueur rintangan anu dipayunan ku urang sadayana tantosna nu penting mah urang tatan-tatan mempersiapkan diri, semangat, latihan. Ari majeng Mang Pel mah ukur bisa ngadoa. Nya. Dae kaparigelan mah hidup sari atuh anu baris naon kitu nayangkeun kumaha tangga bisa lah mun tama rupina kitu le muka pihatur kanggo pemirsa AKTV nu di mana we ayana kantosna emak Mang Pele oge reng-rengan oge ti keluarga besar AKTV MM Production sakitu ka pihatur nuhun rupina sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.